Aya dinu rasa jeung cinta teh aya Rahman aya Rahim. Aya Rahman jeung Rahim teh kagungan saha? Kagungan Gusti. Naon nu leungit cintana, rasana. Lamun teu make rasa hirup eueuh hartina, eueuh hartina. Sok sia boga pamajikan geulis sia dilayanan ku pamajikan bari gigisik. Ayo sia, kasinggung mah sia. Bari kieu teh ka padiru teh atos akang cenah. Make rasa. Jadi lamun hayang catur jadi bukur carita jadi kenyataan kudu make rasa jeung make cinta. Ieu dirubah ieu kapamingpinan ayeuna kapamingpinan rasa jeung cinta. Lamun boga duit caritakeun boga duit, teu boga duit caritakeun teu boga duit. Pamajikan bakal satia ka salakina lamun saboga rasa jeung boga cinta. Keur teu gaduh neng wios akang urang puasa we. Pamimpin ge kudu nyarita eueuh duit teh ayeuna teh teu naon. Nu teu meunang mah kieu gablek duit tara bebeja. Ai palebah teu gablek duit nyarita eta nu belegug. Kulantaran make rasa naon sabab ieu alam nu dicecingan ku urang teh indung naon cenah indung. Jadi kuningan teh naon indung. Saha indung urang? Taneuh. Saha indung urang? Cai. Saha indung urang? Angin. Saha indung urang? Panan poe. Eta indung urang. Indung naon? Nu ngakandung. Ngakandung naon? Ngakandung eusina, rasana, cintana, syariatna di indung urang. Pan urang teh asalna tinu saripatina. Pan ieu asal sumber daya urang teh taneuh cai angin panan poe. Kulantaran taneuh cai angin panan poe, eta manusia hayang balik ka indung. Urang Jakarta hayang balik ka indung, urang Surabaya hayang balik ka indung. Iraha cirina sanajan imahna ngajentul jangkung luhur, kolam renang aya, salon aya, tempat gym aya, kamar mandina lega, kamar tidurna gede, ruang tamuna gede, korsina aralus. Anger sia Sabtu Minggu masing alapruk barali ka gunung jeung ka laut. Buktina sing alapruk ka Kuningan. Lalumpatan di Kuningan aya naon? Aya gunung. Saha gunung? Indung maneh. Tinu indung maneh jadi naon? Eta jadi sirah cai. Jadi cai, jadi angin, jadi hawa, jadi kahirupan. Baralik ngan kade. Ulah make teuing bising siga puncak. Kunaon make teuing? Pan urang teh menang tiis teh ti gunung, tinu tangkal, ulah tangkalna dituaran. Ulah sirah caina di saeuran, ulah cul dog tinggal igel. Ulah sabab naon? Atuh aya indung sia diruksak mah engke jatih ka ciliku junti, leungit ciri ilang cara nu aya ukur bugangna. Engke naon? Aya karuksakan. Lamun karuksakan naon? Mawa sangsara jeung balangsak. Naon sababna? Engke nu rentul sisi gunung urang Jakarta, urang dieu cai ge teu kabagean. Kade. Aya batasanana aya, kudu aya tata ruangna nu bener. Belah dia menang dibangun, belah dia teu menang dibangun, belah dia kudu aya, belah dia teu udah ti aya. Tujuan urang naon? Lain duit. Tujuan urang naon? Mere kabagjaan, kapapada hirup ieu alam nu sarerea. Saha nu datang Kuningan? Bejaan maneh datang ka Kuningan, aturanana kudu ieu, adatna kudu ieu. Iya kudu ieu, engke siga di daerah sejen. Naon? Leungit wibawana, leungit cirina, leungit carana, nu aya ukur bugangna. Batur datang ka dieu ukur nyieun karuksakan. Aing geus ruksak engke ditinggalkeun. Bagian saha? Nu kolot di wae. Maksudna kumaha nu kolot? Pan ai kanu ngora mah sok sagala dibikeun. Engke nu ngorana geus boseneun.